Dongeng sakadang bagong nu sombong. Di hiji leweng aya sakadang bagong jalu. Bagong nunggal sihukna geus geluk buluna bodas awakna badak. Boroning bangsa bagong dalah sato-satonu sejenna oge ngrasa sieun ka manehna. Dan teu aya nu wani ngadeukeutan manehna. Hiji mangsa sakadang bagong kapanggih jeung sakadang pecang. "Hei sakadang pecang, ka dieu maneh sakadang?" Sakadang pecang kacida reuaseunana, sebab teu disangka bakal kapanggih jeung sakadang bagong nu dipikasieun teh. Ngan dasar pecang mah loba akal jeung bisa neger-neger maneh. Pecang ngajawab bari tenang, "Rek naon sakadang bagong? Maneh nyaho ayeuna yen saleuweung ieu geus teu aya deui nu wani ka kaula. Kabeh sato-sato sarinen," cek bagong bari sombong. "Bener-bener," tembal pecang bari unggek-unggekan. Ngan naon?" cek sakadang bagong bari morelang. "Ngan jigana sampean geus moal wani ka manusa mah," cek sakadang pecang. "Hah? Nu kos kumaha satonu di ngaranan manusa teh?" Sakadang bagong nanya. "Ari pangawakana mah teu gede-gede amat, gede henteu, leutik henteu, namun lempang make dua suku teu siga urang kieu. Ngan manehna mah pinter loba akalna," cek pecang teh. "Cik atuh buru urang tangan ayeuna, ku aing rek diamuk," cek bagong teh ujuk-ujuk nafsu, sabab aya makhluk nu cenah leuwih gagah tibatan manehna. "Hayu, tapi kudu janji heula. Umpama engke aya nanaon ulah nyalakeun uring, da kuring mah ukur nuduhkeun hungkul," cek pecang. "Moal malah maneh jadi saksi kumaha eta kahebatan kaula," cek sakadang bagong bari sombong. Pecang jeung bagong tuluy naangan nu ngaranna manusa, nyarumput di nu buni di sisi jalan nu biasa sok diliwatan ku jelema. Talila jual budak sakola, make pakaian seragam keneh bari mamawa tas nu isina buku, kawasna mah rek indit ka sakola. Bagong nanya ka pecang lalaunan, "Lelain nu ngaranna manusa teh?" Tembal pecang. "Nya ieu, ngan ari ieu mah pentil keneh, pi manusaseun." Bagong ukur unggek. Talila jol deui datang aki-aki nu geus kolot utak itek bari mamawa tongkat. "Lelain manusa mah?" sakadang bagong nanya. Cang-gancang ngajawab, "Bener, ngan ieu mah geus dalu mun cara buah mah kesabar moal lila dieu ge datang geura." Bagong unggek deui. Takungsi lila jual panigaran ngajingjing-jingjing bedil, lempang nangah bari rurat-ruret, kakenca kakatuhun jalan. "Tah mun ieu bener manusanya?" Bagong nanya bari kawas nu teu sabar pisan. Pecang gancang ngajawab, "Tah ieu bener nu ngaranna manusa." Barang ngadengeun jawaban kitu, sakadang bagong tuluy lumpat gancang ti panyumputan nuju ka manusa maksad rek nu nubruk ti hareup. Paninggaran bareng nempo bagong nu rek nubruk. Gancang ngekang bedilna tuluy ngecengkeun bedilna ka bagong. Bareng geus deukeut jeder, sora bedil kasada. Pelorna nyamber kana sirahna. Bagong nu tadi keur mempet lumpat gancang, sakota panabru nepi ka henteu hudang deui.
Paninggaran nyamperken ka sakadang bagong nungges ngagoler bari ngomong. Iya satonu sok ngarusak pepelakan aing teh cenah. Ari sakadang pecang mah barang nempel kitu teh ukur ngagidek hungkul tulu ngales deui asup kana leuweung. Hengse.